Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urang teh wajib percaya, dulur abdi sadaya, kadawuhan anu mulya, dawuh Allah anu kaya. Sadayana bakal nyorang asup kana hiji liang, bakal tumibaka urang, disimpen terus di ruang. Ngan tapi saacanana asup ka eta tempatna, ngasaan dina waktuna, pisah raga jeung nyawana. Anu disebutna maot, henteu budak henteu kolot, dina waktuna rek maot, aya ngarasa rarepot. Karasana keur sakarat, ripuhna kaliwat-liwat, pikeun utara ibadat, dipaksa ku malaikat. Karnu kafir mah dicabut, karnu iman mah dijemput, keluarga cerik ribut, bari cipanon maruluk. Saacan arwah kaluar, seueur anu henteu sobar, kulawarga singgalowar, anu sakarat mah lapar. Saacan arwah kaluar, seueur anu henteu sobar, kulawarga singgalowar, anu sakarat mah lapar. Halap pasti karasa, haus leuwih ti puasa, pikeun anu loba dosa, rasana asa disiksa. Teu waka dikaluarkeun, tina naraka dipisahkeun, eta arwah ditempatkeun kana hiji pitempateun. Tempat jalma nu doraka, nu katingali naraka, sabab pantona dibuka, kaduhung gawe doraka. Eta calon mayit bingung,
kasahamen tapi tulung bongan kerhirup adigung henteu nurut kanu agung kumaha atuh ayeuna kaduhung kabina-bina sabab tos seep waktuna ninggalkeun alam nupana Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi